Tepang deui sareng Bapa Robert. Dina waktos ieu urang medar pangajaran basa Sunda kelas 4 nu temana rupa-rupa pagawean. Rupa-rupa pagawean. Kacaritakeun di desa Cigugur aya 4 budak nu nyobat ti mimiti kelas 1 SD nepi ka ayeuna kelas 4. Ngaran budak teh nyaeta Dudung, Ahmad, Stephen, jeung Made. Kusabab nyobatna dalit, maranehna mah sok dilandian 4 sekawan. Barudak teh boga karesep sarua deui. Karesepna teh main bal, sok sanajan ngan ukur main di kebon anu lempah atawa di lapangan nu heureut. Ari kolot barudak teh boga pakasaban teu sarua. Bapana si Dudung mah jadi patani, gawena ngolah sawah atawa kebon. Indung si Ahmad mah ngajar di sakola SD. Matak dikenalna ge ibu guru. Beda deui jeung bapana Stephen nu kabeneran jadi dokter. Sedangkeun kolotna si Made mah tukang ngalukis atawa nyieun patung nu bisa dijual pikeun oleh-oleh mangrupa souvenir. Mata kitu teh kasohorna ge seniman. Sanajan pakasaban kolotna teu sarua, tapi teu jadi masalah keur campur gaul mah. Kolotna resepeun ningali 4 sekawan alakur jeung bisa silih tulungan dina anggoni hirup sapopoe. Dina bacaan tadi kasebutkeun sababaraha pagawean, contohna patani, dokter, guru, jeung seniman. Nah, urang ayeuna medar rupa-rupa pagawean nu leuwih deui. Kahiji patani, tugasna nyaeta tukang melak pepelakan atawa tukang olah sawah jeung kebon. Anu kadua dokter, tugasna nyaeta mariksa jeung ngubaran anu gering atawa pasien. Nu katilu guru, tugasna ngajar barudak sakola sangkan jadi palinter. Nu kaopat artis atau seniman nyaeta anu sok nyieun karya seni, boh gambar, boh patung, boh suara, jeung sajabana. Nu kalima tukang beca, gawena nganter panumpang atawa barang ka hiji tempat. Genep tukang ojek, tugasna nyaeta nganter panumpang make motor. Bas, tukang nyieun imah atawa wangunan. Kamasan, tukang nyieun perhiasan tina emas. Kusir atawa sais, tukang nganter panumpang atawa barang make delman. Pilot, tukang nganterkeun panumpang make kapal udara atawa tukang ngajalankeun kapal udara. Nayaga, tukang nabeuh gamelan. Pamayang atawa nelayan, tukang ngalalauk di laut. Kecap rajekan Dwi Purwa, hartina nyaeta kecap rajekan teh disebut oge kata ulang dalam bahasa Indonesia, nyaeta kecap anu disebut 2 kali boh engangna atawa wangun dasarna. Engang dalam bahasa Indonesia berarti suku kata. Jadi suku katanya bisa diulang
atau kata dasarnya yang diulang. Kecap rajekan dwi purwa asalna tina dua kecap nyaeta dwi nu artina dua jeung purwa nu artina mimiti atau awal pertama ya. Dwi purwa nyaeta wangun rajekan nu dihasilkeun ku ngucapkeun dua kali engang mimiti tina wangun asalna. Contohna wae sapu, sakna diulang disebutkeun dua kali jadi sapu. Dupak jadi dudupak. Beres jadi beberes. Keur naon gunana kecap rajekan dwi purwa teh? Gunana atau fungsina kecap rajekan dwi purwa nyaeta pikeun nunjukkeun pagawean nu dilakukeun leuwih ti sakali berulang dalam bahasa Indonesia ya. Contoh kecap rajekan dwi purwa yang lain, misalnya tonjok jadi totonjok, artinya menonjok-nonjok atau memukul dengan kepalan tangan. Pacok jadi papacok, artinya mematuki atau mematuk-matuk, biasanya ayam ya. Yang ketiga kored, jadi kokored, artinya membersihkan rumput dengan cangkul atau kored. Kored itu cangkul kecil ya. Koreh, jadi kokoreh, mencari-cari makanan di tanah, biasanya dilakukan oleh ayam. Motor, jadi momotoran. Nah ini ditambah lagi dengan akhiran an, artinya motor-motoran atau motor mainan. Mobil jadi momobilan, artinya mobil-mobilan atau mobil mainan. Babasan dalam bahasa Indonesia artinya ungkapan ya. Jadi dua buah kata biasanya yang mengandung arti baru. Nyaeta gabungan dua kecap nu nimbulkeun harti anyar. Contoh, gede hulu. Gede itu besar, hulu itu kepala. Bukan kepalanya yang besar ya. Jadi nggak bisa diartikan seperti itu, tapi gede hulu itu menjadi satu kesatuan yang memberikan arti baru, yaitu artinya sombong atau merasa diri lebih dari orang lain. Contoh babasan yang lain. Amis budi artinya someah jeung darehdeh atau manis budi. Hampang birit artinya daekan babari dititah atau rajin mudah kalau disuruh. Hasem budi artinya leuwih mindeng baeud jeung camberut tibatan seuri atau bermuka masam atau kecut. Amis daging artinya babari kakeunaan ku penyakit kulit atau mudah terserang penyakit kulit, misalnya borok. Kurung batok artinya tara liar ti imah tapi katanya naon atau jarang keluar rumah sampai nggak tahu apa-apa. Hejo tihang artinya resep pipindahan, suka berpindah-pindah tempat atau juga disebut nomaden. Bodo alewoh artinya bodoh tapi daek tertanya. Dalam bahasa Indonesia artinya bodoh, banyak tidak tahu, tetapi tidak segan untuk selalu bertanya. Nah, itulah pedaran bahasa Sunda untuk hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan selama PJJ ini. Hatur nuhun.